Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Dewita dari 11 Akuntansi 2. Di sini saya akan membacakan carpon yang berjudul Kampung Nu Leungit. Di hiji lembur leutik aya kampung anu endah pisan. Jalma-jalma silih pikayah hirupna sayuna, tapi hiji mangsa kampung eta leungit tina peta. Sakabeh panghudinya ngalis taya warta. Aya saruna lalaki ngarang Jaka nu hayang terang kunaon eta kampung bisa leungit. Jaka leleuman sajarah kampung. Cenah di dinya aya hiji sumur kolot anu dipercaya mibada kakuatan gaib. Jalma-jalma kampung kacida ngajangga eta sumur, tapi aya hiji poe sabarana urang ngarusak eta sumur, nyokot caina tanpa idin. Ti hartita musibah terus lumangsung. Jaka mutuskeun pikeun ngajungjung ka tempat eta. Sangues lia neangan anjeunna manghiji leuweung nu pihu ku halimun. Dina leuweung eta aya sumur anu kacida jero. Anjeunna nempo sorang kumaha cai sumur eta beuki surut sakaligus nyaksian yen taneuh di sabeureurna jadi rubuh. Dina waktu saruna aya sora anu ngabeutna lamun manusa geus mopohkeun alam moal mere beureum deui. Jaka sadar yen kampung eta leungit lantaran warga teu ngajaga alam. Anjeunna gancang nyaritakeun kajadian eta ka jalma-jalma di lembur, sabudeureuna supaya ulah ngalakeun hal nu sarua. Sanja kampung eta henteu balik deui, tapi nu pangalam Jaka jalma-jalma jadi leuwih nya ka alam. Jalma-jalma sakaligus desa mimit ngajaga cai tatangkal jeung henteu ngarusak lingkungan. Sakampung dina peuting nu sepi, Jaka masih keneh bisa ngadekeun sore sumur eta nyarita lamun manusa ngajaga alam oge bakal ngajaga manusia. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.